Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian kal genap. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Wah gandeng cukuring oge ulah rek mawatahan ayeuna mah geus tong loba omong nah rek mere atawa moal ieu teh tempas Asep Parman bari jebrod brak nunggul meja. Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah teu gancang mere jawaban ari Asep Parman beuki teu sabar. Akhirna pok wae Bapak Rukmana mere kaputusan netelakeun yen moal bisa mikeun harita. Ayeuna mah kieu Sep, Bapak oge rumasa boga anak teh ngan hiji tunggal waris teh eueuh deui iwal ti maneh sorangan. Bapak oge lain embung mere ngan ari ayeuna mah ulah waka sabar we heula engke geus waktuna mah keur saha deui atuh da keur maneh nyaeta kuring mah hayang dibere ayeuna ari kudu lila ngadagoan mah embung teuing sok buru-buru rek dibikeun atawa moal. Asep Parman sesentak teu sabar. Sanajan dibikeun ayeuna ge piraku rek mamawa bakal kebon jeung sawah. Meureun ari bakal mah kudu duit, ari banda teh kudu dijual heula. Jeung deui sanajan dijual ge moal payu ayeuna komo deui didadak ditatawarkeun heula. Meureun pageto payuna oge Ibu Hasanah mairan semu nu bingung. Can pogo pageto ge ibuna komo ayeuna zaman keur weurit ku duit. Mata kari kahayang bapa mah ke heula sabar da ku bapa ge moal burung dibikeun kuring perlu duit ayeuna matak naon mun dijual murah piraku wani-wanian meuli mah ari kudu lila ngadagoan mah sarua we jeung nyilakakeun kuring panyaho kuring teh keur dikubar-kubar ku walanda. Nah bapa teh rek nyilakakeun ambe kuring katewak ku bapa Sipan Senik. Lain kitu Sep, ngan manehna we kudu mikir barang penta ayeuna sedang barangna kudu diduitkeun heula nya ari perlu teuing mah aya tuh duit oge 1000 perak pek heula bawa engke ka dieu deui mun sawah jeung kebon geus payu. Mah kana naon duit 1000 perak teh moal rek narima awas we ulah sambat mun kekeh teu mikeun. Tangtu kuring mereka kerasan. Asep Parman bari gabro deui neungeul meja atuh indung bapana ting raranjug. Sabar Asep, sabar. Kunaon atuh maneh teh bet kawas nu teu eling, ceuk Ibu Hasanah. Tapi Asep Parman geus teu beunang dielingan kalah terus beuki maceuh neunggeulan meja. Asep, tenjo ieu teh bapa maneh. Nah wani ngalawan bapa. Nah teu sieun doraka. Naon doraka? Naon cing doraka teh? Si Asep hirupna geus kagok. Doraka geus kagok doraka. Ayeuna oge mun bapa jeung ibu kekeh teu masrahkeun, kuring moal asa-asa tangtu ku kuring diberesan. Teu beunang disabarannya. Lamun kieu mah maneh teh kurang ajar, wani ngahina kakolot, wani campelak, nepi kaluas ngucapkeun basa nu teu merenah. Nah dikira teh nu jadi bapa rek beunang dihina ku maneh. Kurang ajarnya. Mulang tarima rek maehan asana teh kacida teuing. Bapak Rukmana antukna jadi ambek jung cengkat panon seukeut neuteup beungeut anakna. Wah, loba omong teuing lah. Kuring oge teu sieun keur budak kuring diteunggel teu ngalawan. Tapi ayeuna mah anjeun nu malik dipodaran ku kuring. Asep Parman bener-bener geus kausap setanna teh ka bapa nepi ka wani kitu nyarita. Aduh, Asep sing ingat anak kiing ieu teh kolot maneh. Nu ngurus maneh ti orok nepi ka dewasana. Malah ibu pisan nu ngandung maneh 8 bulan teh. Nya nepi ka borojolna kaluar tina beuteung ibu. Nah maneh teu rumasa. Na teu boga pikiran teuing. Gusti, mugi Gusti ngelingkeun kana pikiran pun anak.
Ibu Hasanah anggot cerikna bukit tarik hate hariwang sok sieun nya anakna rek luas ngabinasa. Sarwana jeung ibu oge eueuh benerna kalah kaomong kalah nyalahkeun teu indung teu bapa ku kuring dikerasan ari teu ngabulkeun kana pamenta kuring mah hayang nyaho nepi ka mana ka bisa bapa teh cing geda tembongkeun ka si Asep. Asep Parman nangtang kakolotna atuh puguh Bapa Rukmana anu tadi tetep rek sabar oge ari di kitu-kitu teuing mah jadi nafsu lat poho di temah wadi awakna ngalaper beungeut euceuy beureum pertanda amarahna geus teu katahan. Kurang ajar teu sangka pisan yeuh maneh teh diurus di bubudak lain mulang tarima bet kalah rek binasa. Ari kahayang maneh kitu mah benar Bapak geus kolot oge teu jadi soal sabab maneh geus teu beunang disabaran pisan. Age-age peot rek ngalawan kajian korban jiwanya tibatan masrahkeun harta banda mah awas yeuh si Asep lain anak anjeun tapi musuh si Rukmana. Asep Parman omonganna geus teu jeung pikiran pisan sebrut teh narajang peureub dihembat cebrod kana gado Bapa Rukmana nu geus rompok teh nambru ka jero. Asep Parman kawas nugas kausap setan manehna geus teu ningali indung Bapa Ibu Hasanah jeung Bapa Rukmana dianggap kasasama malah mun kongang mah dianggap musuh da eta bae ngomong ge bari jeung ti popolotot peureub diamangkeun dipake ngancam ka bapa. Harita mah Asep Parman geus eueuh kasopanan kaambekna bener-bener ditembongkeun ari nu jadi alasan iwal ti menta sakabeh raja kaya bapana. Cenah mah keur bakal ngumbara dari cicing di Bandung mah manehna di barik diancam wae ku Walanda. Tapi ku Bapa Rukmana teu diidinan eta ge lain teu mikeun ngan menta heula waktu sabab sawahna rek dijual heula tapi Asep Parman maksa sangkan dipasrahkeun poe eta. Memang Parukmana ge ngarti yen anakna rek ngaruksak ingkah ti imah jadi buronan Walanda bari hayang mawa duit loba jeung tangtu akhirna mah kolot keneh nu susah dah ari kahayang Parukmana mah. Asep Parman teh ulah kakaburan tapi pasrah diri ka Kolonel Panhoten ambe hampang hukumanana jeung ulah ruksak teuing hate mikiranana. Sababaraha kali Bapa Rukmana nyoba ngelingan tapi Asep Parman lain sadar lain narimakeun ieu mah kalah malik ambak malah nyalahkeun nepi ka ngancam ngaluarkeun kecap nu teu merenah. Puguh Bapa Rukmana leungit kasabaranana sanajan bener tara suntak-sentak sumawona neunggel mah ka anak teh ari harita mah bijil ambakna. Dumeh yakin yen Asep Parman teh lain sabaraneun jeung lamun diantep geus tangtu kana tega ngabinasana teh. Ku eta pisan akhirna Bapa Rukmana cengkat tina diukna. Ari Ibu Hasanah anggot beki hariwangeun pisan sahanteun anu nafsu pada nafsu sanajan anak ka bapa oge sok tega nepi ka ngabinasa. Gancang Ibu Hasanah ngahalangan Bapa Rukmana maksudna rek misah sangkan ulah timbul kajadian nu teu diarap-arap. Bapak atos Pak sing emot Pak si Asep kitu tos ulah teuing dilawanan. Tuman boga anak teh kutu kebenaran diurus ti bubudak dielingan ti leuletik teh geus gede bet kieu buktina kakolot wani campelak wani ngancam sagala. Wah keur budak diasuso teh ayeuna mah kuring teh geus dewasa geus meujeuhna ngalawan. Memang sawajibna kuring menta harta banda oge wajib da kuring nu bakal jadi warisna tapi nah teu dipasrahkeun ayeuna apa nyaho kuring teh keur aya dina bahaya tapi nah make teu nulungan bet kalah nita pasrah diri sarua we atuh jeung nyelakakeun ka kuring teh lain kadua mere jalan sangkan kuring bebas tina bahaya ieu mah jajawuhan kana nulungan dipenta harta banda oge geus teu mikeun nya wajib kuring rek nyieun kasar oge bong anu jadi bapa teu tanggung jawab. Asep Parman sidik manehna salah oge ngakukeunana mah bener wae kalah bapa nu teu tuah teu dosa disalahkeun dasar atuh anu keur kolang. Asep omongan maneh teh geus ngaliwatan ti wates eta teh matak doraka komo bari jeung geus wani ngancam kitu mah nah maneh teh geus leungit ingatan bet kawas nu gelo. Karep teuing rek nyebut nu gelo ge kuring geus kagok keur naon hirup oge
Anjeun teu perlu mabatahan, ayeuna tong loba omong, rek lidikeun moal sawah jeung kebon teh. Jawab nu bener. Tadi nama memang rek dibikeun, tapi ari sikap maneh kieu mah ke heulaanan. Ulah kaduhungnya lamun kuring nyen kasar. Kajeun ka sifat bapa, kuring geus moal aya nu diambean. Keur naon boga bapa rupa kieu? Ceuk Asep Parman bari nyirintil ka hareup. Asep, aduh eling Asep ieu. Ieu teh ibu jeung bapa. Istighfar Asep. Ibu Hasanah gancang ngahalangan Asep Parman anakna. Kuring oge teu gelo, halik bu tong ngahalangan bisa dihijikeun. Sok kasisi mun hayang keneh hirup di alam dunya mah. Asep Parman molotot ka indungna atuh puguh Ibu Hasanah maning ngaleper beungeut robah jadi sepak pias semunu eueuh getihan. Tapi dasar sifat ning nu jadi indung sanajan ku anak dikitukeun oge tetep wae hatena mah hayang ngelingkeun. Nya angan pikirna nu keur poekeun sanajan gede kasieun Ibu Hasanah neger-neger maneh gabrug Asep Parman dirontok digabrugan beri diomongan ku omongan nu lemah lembut da hareupeunana mah sugan anakna bisa dilalemu. Asep anak king eling Asep. Nah Asep teh teu nyaah ka ibu jeung ka bapa. Sing sabar Kasep perkara hayang raja kaya mah ku ibu oge dipasrahkeun. Pek da keur saha deui ari lain keur Asep mah. Ngan ibu embung nempo kajadian sarupa kieu. Ibu era Asep, era ku tatangga nu deukeut. Mun bener oge dibikeun, naon salah na mun dipasrahkeun ayeuna. Kuring teh perlu pisan ayeuna gadekeun we heula. Asal duitna katarima ayeuna da ku kuring teh rek dipake bakal. Kasaha atuh Sep ngagadekeunana. Sabar atuh nepi ka poe isuk mah ku ibu oge diusahakeun. Nah Asep teh teu percaya. Nah Asep teh sieun dibobodo. Ibu Hasanah mani teu sirikna cerik-cerik. Wah sarwana ibu mah rek nyilakakeun. Alik tong nanangkel kieu. Asep Parman bari karawak newak leungeun Ibu Hasanah. Bro, indungna dibantingkeun nepi ka 6 bro di jero. Sirintil nyampurkeun Bapak Rukmana panonna buringas beureum huntu kokorot teu beda we jeung nu keur kas asupan setan. Hiuh peureup dihembat dipake neunggel nu jadi bapa, tapi Bapak Rukmana kesit pisan ngagiwar. Atuh peureup Asep Parman teh nyeplos. Nonjok angin, Bapak Rukmana terus undur ka tukang, sedang Asep Parman beuki ngangsegerek nyerang deui. Sebrut manehna narajang, cedak, dayagdag Bapak Rukmana ngadayagdag. Barang ku Asep Parman rek dipindo kesit pisan peureup anakna ditewak, maksudna mah rek dikonci. Oro kaya Bapak Rukmana eleh tanaga. Maklum aki-aki geus rompo dengan sakilat pisan ku Asep Parman dihompet. Bret. Aduh, cenah Bapak Rukmana ngarahuh karasa gadona asa remuk. Nyaho bapak geus ripuh teh Asep Parman lain sadar kalah angot nafsuna beuki ngagedur, hatena geus nekadrek ngabinasa. Perkara dosa mah kumanehna geus teu dipikiran. Kari kumaha engke wae cenah. Kep Bapak Rukmana ditewak cangkengna. Pung. Huak. Dibantingkeun nepi kanang karak bengkang. Geus kitu terus dicewang deui jeung diangkat cebet cebet dihanca. Puguh Bapak Rukmana ripuhun pisan eukeur mah geus kolot eueuh tanaga katamah disiksa setengah paeh. Da meuni les-lesan eungapanana ge. Mata kuatir mata karunya tapi ku Asep Parman mah lain dipikarunya kalah terus diperak-pek meuni asa jago pisan. Atuh puguh Ibu Hasanah mani muringis hariwang sok sieun anakna terus tega ngabinasa. Korejat cengkat ngan gabrug wae ngarontok muntangan leungeun Asep Parman. Asep eta teh bapa. Nah Asep teh tega nyiksa nu jadi bapa. Asep sing karunya we atuh Sep. Nah Asep teh moal kaduhung mun bapa nepi ka cilaka teh. Ibu Hasanah nyaritana di barungku murubutna Cipanon. Moal kaduhung mal sedih senajan terus paeh oge. Halik bu tong ngahalangan. Ieu dampal leungeun ka mana geura nyangsangna. Asep Parman bari gampleng.
Gamplang cerit Ibu Hasanah ngacerit pipina mani ngagelang berem tapak lamok nu jadi anak atuh segruk cerik beki tarik nyeri perih teu nyangka anakna jadi kawas nu edan mani nyiksa ka indung bapa. Asep tetela lamun kieu mah Asep teh rek ngaruksak rek maehan indung bapa. Asep sing ingat kieu kalakuan teh kacida pisan dorakana. Ibu teh suka dunya akhirat. Ayeuna Asep keur aya dina jaya. Tapi rasakeun engke awal akhir oge tangtu ku Asep karasa. Jeung kaalaman kumaha doraka, kumaha wawales tina kalakuan Asep ayeuna. Ibu lain nyapa tapi mere peringatan. Hirup Asep tangtu moal akaran. Ayeuna ku Asep geus karasa, tapi engke mah leuwih-leuwih ti ayeuna. Ibu Hasanah akhirnya keluar kecap nu matak mateni. Wah, keur-kuring geus eueuh nu dipikasieun. Cuma badi lagi teu dipikagi mir. Komo ieu ngan ukur omongan nu eueuh buktina. Yeuh, tong nyingsieunan da kuring mah moal sieun. Kaditu tuh, tong halangan kagok. Kagok lah ngawarahna ari ka awewe mah. Supata nu jadi indung tadi anggap jiwana bener-bener geus kaasupan setan nu jadi indung ge disiksa eueuh pisan sifat kamanusaanana teh karawak Ibu Hasanah dicewang gamplang terus dibantingkeun bro Ibu Hasanah namru ngaringkuk bari bibirna getihan. Bapak Rukmana ngahlas nempo pemajikan disiksa setengah paeh ku anak sorangan teh ripuh-ripuh ge maksakeun hudang maksudna mah rek mangmenangkeun tapi kakara ge cengkat Asep Parman geus narajang jebrod najong kana gado atuh juralit bro deui Bapak Rukmana namru ku Asep Parman teu diantep terus dijejak. Hup, aduh. Bapak Rukmana ngoceak kanyeri geus teu puguh rasakeun anak beungeut barengep geuneuh semu hejo. Ayo hudang na teu era eleko anak ih dasar kolot bodoh kawas kebo nyarita we pinter kabisa mah eueuh sateuy kukuan Asep geuning. Asep Parman bari ngajaga nulak cangkeng luhureun Bapak Rukmana nu harita mani ngageremet gregeteun tapi dalah dikumahakeun da puguh tanaga tengidinan kakaraku sakitu ge mani geus hukha keripuh nakeran. Asep rumasa Bapak mah bodoh teu cara Asep pinter loba kabisa tapi sanajan kitu Asep ulah agul sifat kolot mah eleh lahir menang batin. Ayeuna Asep geus bisa mulang tarima ku jalan kieu. Ku bapa oge ditarimakeun. Tapi saingat hate bapa teu suka kanyerian ayeuna moal leungit. Sanajan nepi ka paeh oge. Bapa teu tarima. Bapa mah moal nyapa. Ngan pasti wae awal akhir mah kudu karasa kaalaman wawalesna teh. Engke oge geura ku Asep kalandapan. Malah Asep bakal pinanggih jeung kanyeri nu samodel kanyeri bapa ayeuna. Bapak Rukmana manis semu nu sedihun pisan kanyaah ka anak nu tibareto ditamplokeun teh ayeuna ilang musnah kaganti ku kanyerian nu lain lumayan. Hate teu suka dunya akhirat ku anak dihina samodel kitu. Sarua jeung pamajikanana sarua mere supata cing mun bener mah supata kolot sok mati. Coba ayeuna gara buktikeun ulah isuk pageto tapi ayeuna buktikeun. Nyingsieunan da teu bisa ngalawannya. Ulah nyingsieunan da moal dianggap malah sakalian rek diberesan nyawana geura ku kuring mah. Malah sakalian rek diberesan nyawana geura ku kuring mah. Ame sungutna jempe ulah noroweco ngaco wae. Asep Parman bari karawak ngajawang samleh baju Bapak Rukmana geus kitu Asep Parman nyeredkeun kana tihang. Cedak didagorkeun bet asa kacida teuing ka bapa nepi kaluas nyieun kitu peta. Bener-bener harita mah Asep Parman teh geus teu beda ti sato. Malah leuwih-leuwih da sato masok aya ras-rasanana.
Bapak Rukmana terus dicekek nepi ka ngelel, teterejel oge eueuh gunana sabab tanaga Asep Parman jauh saluhureun tanagana. Ari Ibu Hasanah gemper teu puguh akhirna ngajerit tarik pisan. Tolong! Las wae kapiuhan. Jeritna Ibu Hasanah kadengian ku Mang Sogot nuker beberes di kebon tukangan imah atuh gebeg wae Mang Sogot ngagebeg geus teu loba pikir deui cul pacul berebat lumpat ke tengah imah puguh sakedapan mah Mang Sogot olohok nempok kajadian nuker disaksianana teh manehna heran ka bina-bina naon cenah nu jadi gara-gara nepi ka Asep Parman teh garek ngabinasa Bapak Rukmana teh. Gitu cek gerentas hate Mang Sogot. Manehna jadi bingung kudu kumaha misahna, tapi barang nempok Bapak Rukmana geus ngelel mah Mang Sogot terus luncat. Kap Asep Parman didangkek di tukang, barang leungeun Asep Parman geus lesot tina beuheung dununganana. Sot pangdangkekna teh dilesotkeun deui ari Bapak Rukmana terus ngarompuyuk teu ingat di bumi alam. Sabar Asep, kunaon Asep teh? Mang Sogot bari mencerong ka Asep Parman, puguh Asep Parman ambekeun pisan dumeh wae pamaksudanana dihalangan ku Mang Sogot. Kulawok teh nyentak. Sogot, pipilueun teuing si laing mah. Ngejadog sia, tong newo-newo kana kalap dewek. Nyingka sia heuh. Ayo, rek nyingkah moal. Kalah molotot, kurang ajar sia. Ngalawan ha? Sabar Asep, sing emut. Pan ieu teh tuang rama nu wajib ku Asep disembah dipuja-puja nah ku Asep bade dibinasa. Naon atuh kalapatanana tuang rama teh? Cek dewek ge si laing tong pipileueun. Ayo rek nyingkah moal. Asep sanaos Mang ditenggol 1000 kali ge Mang moal ingkah tuang rama teh dunungan Emang nu wajib ku Mang dibelaan. Kusaha wae dunungan Emang bade dibinasa Mang tangtos ngabelana, tapi ka Asep Mang moal ngabela ngaluarkeun tanaga. Ampun Mang teu wantun, margi Asep dunungan Emang keneh mung Emang bade ngabela ku cariosan manawi katampi tur tiasa nyaangkeun kana emutan Asep nu nuju poekeun. Geura naon maksudna Asep bade ngabinasa tuang rama teh? Nah Asep tos hilap, apan ieu teh tuang rama itu tuang ibu nu ngalahirkeun Asep ka alam dunya. Bujang-bujang bade ngabinasa nembe kumawantun campelak cariosan ge kasepuh mah matak doraka ka mata kawalat. Nah Asep teu sieun doraka. Mang Sogot kalawan singkat nyoba merebong bolongan ka Asep Parman, susuganan Asep Parman sadar deui. Ganeng Sogot, nah dikira dewek teh sasama si laing ha? Kurang ajar sia ka dewek geus wani mamatahan. Awas Sogot, dikokos sia ku dewek. Asep Parman beri srog ka hareup. Leres Mang kumawantun nanging sanes kangge nyelakakeun ka diri Asep, tapi Mang bade ngamulyakeun ka diri Asep. Geura mangga enggal nyuhunkeun dihapunten ka Ibu Rama. Eta geura dugi kareksa kieu. Teu sangka Asep tega bade ngabinasa. Meuni sapertos nu teu gaduh emutan pisan. Sipating jalmi sajati mah moal aya nu wantun ka sepuh, dalah sato oge teu aya nu binasa ka indung bapana. Nah ari Asep meuni langkung-langkung ti sato. Dodoh teuing Sep. Hawatos Emang teh nu mawi kumawantun nyarios teh. Upami teu hawatos mah mangga teh teuing bade kitu bade kieu ge Mang moal ngahalang-halang. Nyingkas ya bisi dipodaran. Sok buru-buru ulang ada gua nafsu. Asep Parman bari terus ngadeuketan. Kanggo Emang mah moal bade ingkah ti dieu saupami Asep teu acan sadar, teu acan eling deui emutana. Kurang ajar wani si laing teh ha? Awas sia Sogot, disiksa geura ku dewek. Mangga teh teuing asal ulah ngabinasa Ibu Rama ku anjeun, bilih cilaka dunya akhirat. Sing emut Mang hawatos matak dugi ka kieu oge. Lain karunya si laing mah tapi rek ngahalangan maksud dewek. Awas ya rasakeun ieu yeuh. Pereup ka mana nyasarna? Sebrut Asep Parman narajang kilap Mang Sogot ngagiwar. Maksudna oge Mang Sogot mah lain rek ngalawan,
Tapi rek mere saran nyoba nyadarkeun Asep Parman matak diserang ku Asep Parman teh Mang Sogot mah ngan ukur ngagiwar nyingkahan paneunggel. Ari Asep Parman angot beuki nafsu gabrug Mang Sogot dirontok jebrot tuurna kana gado Mang Sogot. Atuh Mang Sogot dicengkang ka tukang maninang karak bengkang. Asep Parman ngajewang pas kembang kebro dibantingkeun kana sirah Mang Sogot. Untung keneh Mang Sogot kesit ngagorentel koreja cengkat deui antukna jadi nafsu. Da tetela Asep Parman teh geus nekad ulah borok ka manehna sifat kabujang indung bapana sorangan gerek dipaehan. Serog bae Mang Sogot pasang kuda-kuda atuh pugu Asep Parman asa dilawanan ku bujang nafsuna beuki ngagedur amarahna ngalentab-lentab. Sogot, wani si laing teh ha? Kurang ajar sia. Awas ya Sogot, dipodaran ku dewek mah. Asep Parman bari heat luncat narajang lep siap Mang Sogot dongko. Oro kaya perep Asep Parman geus miheulaan asup kana beteungna. Hup! Rengkog Mang Sogot ngarengkog. Keur kitu jebrot dipino cukang irungna. Bangkiung Mang Sogot ngabangkiung bro nyarande kana bilik beri beungeut muringis nahan ka nyeri. Nempo Asep Parman nyuruntul deui teh Mang Sogot beuki nekad kop kana awi urut gelar atuh barang Asep Parman rajang teh jol gabret bae di babu buk solonton Asep Parman nyolonton jebro deui ku Mang Sogot dipindo. Tapi aya nama Asep Parman kesit pisan luncat kaluhur barang suku diarahkeun kana sirah Mang Sogot. Mang Sogot ge ngarti kana maksud Asep Parman kitu teh. Waktosna kabujeng sehe pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.